Islam teh imah anu dihaja wa imah anu teu dihaja. Imah anu dihaja mana? Kadang-kadang urang sok jalma mukmin jeung mukmin, muslim jeung muslim sok aya jadi bahasa teh urang sok sirik caritakeun. Eta teh dosa anu dihaja. Urang sirik omongkeun kosok Bu. Tah ayeuna mah urang bebas. Urang silih lubarkeun lain mungkul dina tempat anu ieu, dina luar tempat ieu urang kudu silih bebaskeun. Jeung wargi urang silih bebaskeun. Jeung tatangi urang kudu silih bebaskeun. Urang silih lubarkeun tina masalah urang dosa anu dihaja. Contona anu nyaeta urang kadang-kadang urang silih obrolkeun, silih urang caritakeun, kadang-kadang lain dina kahadian dina kahawanan osok silih carita. Artina urang mah osok kupat si muat jeung papada manusia. Sebenarnya eta teh dosa anu dihaja. Cacakan mah cacakan atau apa lamun urang contohna seperti itu kayak urang doang nyata daging hayam jeung sagalana. Ibu seneng lamun tuang nyata daging hayam jeung sagalana seneng teu. Nah geus ngosok pipi damel eta teh sanes Nabi, tapi eta tetap dawuhan Allah dina Al-Qur'an seperti itu. Lamun jalma nyata nyaritakeun batur namina dina eta mah gibah bahasa urang mah ngupat semua. Ta eta teh kaya urang teh nyata nuang daging jeung sagalana. Atawa nuang dulu urang nyata mayit ditua urang. Senang lamun ayeuna mayit ditua urang wargi urang. Ibu aya aya? Aya. Kakuping teh? Senang teh? Tapi ngana urang osok dipidana. Ta eta dosa-dosa anu dihaja eta mah. Nya, osok disilantara. Osok tara. Ibu ka bapana osok. Bapana ka etana ka ibu osok. Putra ka ibu rama osok. Ibu rama ka putra osok. Tayina mah urang silih bebas. Tadi eta mah anu dihaja. Dosa bilih mah aya. Urang teh nyana di barang anu tampak kanyahoan anu gaduhna bisi eta mah kudu silih lubarkeun.